Minantu vs Mitoha, bahasa Sunda. Ingat, ini hanya kisah fiktif. Jika ada kesamaan cerita. Maaf, salah wai. Part 1. Ya, Neng, ari boga duit teh, ulah sok meuli baso, bungkeun boga duit teh. Pari basana dahar jeung tempe goreng tempe, jeung teri garang teri, tabungkeun boga duit teh balikeun emas, ulah balikeun baju baso. Ya mah, ya. Ya kumaha atuh ieu kan geus dipesenya, Nya engke-engke deui ulah meuli baso, aya kan dengan sangu tempe, garang teri, sok we dadar endog. Years later. Ningali tuh, adik maneh nikot dulu tentang nikot glowing, da perawatan mah oke, make up oke pakai EPS naon mah eta EPS glowing gitu skincare nu mahal tuh. Cik atuh turutan tuh adik maneh ame siga adik maneh glowing bodas, ame salaki oke makin bogoh makin cinta. Kumaha salaki betah di imah aya mun banget nakot kusam jerawatan gitu, cik pakai tas siga adik maneh. bor skincare mah hargana ratusan ribu teh tibang meuli basa cantik kamar ge aya 3.000 kok omong.